Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabu ziyarati ta'ziyati ari ieu eta adab-adaban ziarah ta'ziyah. Idza sami'ta di mana-mana ngoping anjeun bi mauti ahadin kana mautna salah sahiji yusanu mangka disunatkeun laka pikeun anjeun naon antakula yen ngucapkeun anjeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kana lapad inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi inna sayaktosna kami urang sadayana teh lillahi eta tetep kagungan Allah. Wa inna sareng sayaktosna urang sadayana urang sadayana teh ilaihi ka Gusti Allah rajiun eta anu baralik kabeh. Wa inna sareng sayaktosna urang sadayana ila robbina ka pangeran urang sadayana teh lamun qalibun eta anu bakal balik kabeh. Allahumma ya Allah uktub moga nuliskeun Gusti huka itu mayit indaka dicaketeun Gusti fil muhsinina eta tetep di pirang-pirang jalma anu sarae. Waj'al sareng ngajadikeun Gusti kitabahu kana kitabna ieu si mayit fi aliyina dina surga iliyin. Wakhlufhu sareng ngagentos Gusti huka itu mayit fi ahlihi di ahlina mayit fil ghabirina di zaman pikahareupeun wala tahrimna sareng ulah ngahalangan Gusti ka urang sadayana ajrohu kana ganjaran mayit wala taftinna sareng ulah ngajadikeun fitnah Gusti ka urang sadayana ba'dahu sabada na ieu mayit. Sumadhab teras indit anjeun ila ahlihi ka ahlina mayit li ta'ziyatihi karena ta'ziyah ka ahlina mayit bi antu khaffifa ku yen ngentengkeun anjeun huznahum kana kasedihna ieu ahlu wa tusalliyahum sareng ngupahan anjeun ka ieu ahlu an musibatihim tina musibahna ieu ahlu. Wa tazkura sareng nutur anjeun lahum ka ieu ahlu as-sawabal jazila kana ganjaran anu agung ala sobri netepan kana sobar. Wa tanhahum sareng nyegah anjeun ka ieu ahlu anil jazai tina ngarasula al muzhibi anu ngaleungitkeun lil ajri kana ganjaran wal musabbibi sareng anu nyababkeun lil wizri kana dosa. Wa taqulu sareng ngucapkeun anjeun a'damallahu ajrakum wa ahsana azaakum. A'doma muga ngagedekeun saha Allah Gusti Allah ajrakum kana ganjaran anjeun. Aranjeun wa ahsana sareng ngaluskeun Allah azaakum kana musibah anjeun. Wa ghafara sareng muga ngahampura Gusti Allah limayitikum ka mayit aranjeun. Lillahi eta tetep kagungan Allah ma ari perkara akhoza anu nyandak Allah walahu sareng eta tetep ka Allah ma ari perkara a'ta anu maparin Allah. Wa kullu syai'in sareng ari tiap-tiap perkara indahu dicaketeun Allah teh bi ajalin musamma eta tetep aya dina ajal anu ditangtukeun. Hakaza eta nya kitu deui adunya ari dunya wa hadza sareng ari ieu maot teh masyiru kulli hayyin eta pangbalikan tiap-tiap anu hirup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin ari sakabeh awak-awakan teh dha'iqatun eta anu bakal ngarasaan lil mauti kana maut. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis ma min mukminin ari lapad ma min mukminin. Ma min mukminin teu pati-pati hiji jalma mukmin yu'azzi anu takjiah ieu mukmin akhahu kadulurna ieu mukmin bi musibatihi kana musibahna ieu mukmin illa kasahu kecuali ngemakean ka ieu mukmin sa Allah Gusti Allah azza maha mulya Allah wa jalla sareng maha agung Allah min hulalil karamati tina pirang-pirang kagindingan kahormatan yaumal qiyamati dina poe kiamah. Wallahu a'lamu bissawab.